kunana minal terpisah bertahun-tahun. Jibril kumaha tuh Adam teh caroge abi kabarna. Jibril kumaha tuh Siti Hawa kabarna enak bertahun-tahun liek leuweung liek lamping jauh ka sintung kalapa liek dengan liek lain jauh ka endong ka bapa. Dulur lapun baraya beak pamili tepih teu aya sasaha mang puluh-puluh tahun. Nabi Allah Adam di negeri ini mentak urang India pantas jaraguan garaga sabab turuna didinya. Urang Jeddah berdasarkan hasil panalungtikan penelitian panggelis-gelisna saalam dunia awwt orang Jeddah. Naon sababna? Sabab Siti Hawa ketika diturunkan oleh Allah di surga diturunkan di Jeddah mentak pangambungna ge balangir. Orang Jeddah mah rada beh dia rada henteu bangir, rada beh dia rada jauh kanu bangir, nepi ka Indonesia beki henteu bangir, nepi ka Purwasari teu bangir pisan, pikeun kabakan Banten komo. Panggelisna teh orang Jeddah. Mang tahun-tahun ngadoa ka Allah ku Allah, kalayan muslimna Gusti dipertemukan ku Allah di satu tempat rada luhur jak urang Arab ngaranna nu rada luhur teh Jabal. Ku sabab ngadeketkeun rasa kaasih katresna kacinta kawelas kaasih katresna kanyaah ka deudeuh jak urang Arab ngaranna Rahmah. Mentak di sana ada Jabal Rahmah, pertemuan antara Nabi Allah Adam jeung Siti Hawa yang sudah lama mereka itu terpisah. Diturunkeun wayah kumaha ti peuting. Sieun ti peuting teh atuh biasa di surga beruy-berai caan. Begitu kolebat nya katingali aya cahaya nandakeun waktu subuh Nabi Allah Adam sujud 2 kali, sujud nu kahiji kusabab anjeunna salamet tina poek. Sujud nu kadua kusabab timbulna caang. Sujud 2 kali dina waktu harita cek ulama ahli fikih lebat kana waktu subuh. Mentak orang yang pertama melaksanakan salat subuh adalah Nabi Allah Adam alaihi salam dengan 2 rakaat karena pada waktu itu Nabi Allah Adam sujud